Cek tadi bila mana migawe dosa leutik ulah ditempo leutikna. Bila mana urang migawe kahadean anu saeutik ulah ditempo saeutikna. Wandur ila man rojakoka man sako zalikal khair ilaika. Wandur kedah ningali anjeun ilaman kazat Allah Subhanahu wa taala rojakoka anu parantos ngarijgian ka urang sararea. Oh jadi di mana-mana urang dibere rizki atanapi dibere kahadean saeutik ulah ditempo leutikna. Anu ditempo mas Allah Subhanahu wa taala anu merekna eta. Jadi tempo mah Allahna. Kieu saeutik ti Allah. Urang migawe amal hade saeutik ge ieu teh ti Allah nepikeun ka digeretekeun urang hayang mere permen hiji eta ditempo mah ulah permen leutikna tetapi tempo mah Allahna sabab Allah geus mere hidayah mere taufik ka urang nepikeun ka urang hayang mere permen hiji ta eta tempona teh Allahna. Mun seperti kamari teh amanya ida aradallahu bi abdihi khairan kamilan faqahahu fiddin. Di mana Allah rek mere husnul khotimah dibere ngarti dina bab agama. Nah, eta teh urang hayang mere permen hiji teh ku Allah dibere ngarti. Da urang tahun kamari mah teu permen hiji-hiji acan. Tah berarti dibere ngarti ku Allah nepikeun ka diamalkeun permen hiji dibikeun. Tah eta teh hiji tanda bakal jadi husnul khotimah teh. Kitu teh. Dibere ngarti dina bab agama. Itu ulah ditempo eta. Wa idza asobaka baliyatun fala taskuni ila khalqi. Di mana-mana urang dipaparinan cocoba ti Allah Subhanahu wa taala fala taskuni ila khalqi. Ulah sok bebeja ka makhluk. Ulah sok bebeja ka makhluk, bebeja mah ka kaula. Cek Allah teh gitu. Ulah bebeja ka babaturan. Ulah, urang masuk yang dibeja-bejanya. Ulah sok yang dibeja-beja. Langsung cenah bebeja ka Allah. Dalam arti lain ulah bebeja. Pertama nama langsung heula ka Allah. Geus beres ti Allah syariatan ka jelema menta solusi kitu maksudna. Jadi ulah waka ka jelema ka Allah heula ti peuting teh ka Allah tabeurangna kakarak urang teh boga masalah kieu sugan ente boga solusina tak kitu. Ulah langsung ka jelema, langsung heula ka Allah. Nya. Secara ieu na teh tak kitu eta wahyuna Gusti Allah anu dipaparinkeun ka Nabi Uzair gitu. Nabi Uzair seperti itu. Nah, qala Imam Ibnu Uyainah kumaha lamun bebeja ka jelema kan urang masuk gali bebeja ka jelema man sakalina sasa jelema anu bebeja ka manusia ketika boga masalah wa qalbu sabirun tapi hate teh sobar rodin jeung ridho bil qadoi kana pamasti ti Allah ta eta teu janten sawios-wios lam yakun jajaan teu termasuk ngarasulah henteu. Oh jadi urang ge meunang heg langsung bebeja ka jelema ge heg ngan berarti kudu dibarengan hate mah ieu teh narima ti Allah. Tah gitu. Jadi henteu nah kitu teh. Naon kitu teh? Disebatna teh naon? Ketika boga masalah langsung bebeja ka jelema teh jadi masalah. Nu penting asal hate ridho bahwa ieu teh ti Allah lah. Gitu. Ieu teh tira ta eta teh lam yakun jajaan henteu termasuk ngarasula. Ngan lamun kitu mah hate teu dibarengan jeung sabar bebeja ka jelema eta termasuk ngarasula. Disebatna termasuk ngarasula ari teh barengan jeung hate sabar mah henteu. Nah urang mah berarti main hatena. Da urang mah tuman jeung tatangga silih bejanya. Nah hate berarti paenkeun. Kumaha paenkeunna? Tarimakeun ti Allah. Gitu. Da kumaha atuh? Da bakal aya we cocoba mah merenya. Bakal aya wae ngan meureunnan bakal beda cocobana teh beda-beda masing-masing cocobana teh mode kanikmatan oge masing-masing anu bisa ngarasakeun bener teh misalkan kieu urang teu bisa kieu
kanu jadi salaki teh bisa kieu. Ih, eta bapana budak uyuhan tah modal teh bari ududon geunahna ih. Kan teu bisa kitu, bener teh? Teu bisa kitu. Da sababna kanikmatan salaki seperti kitu meureunna. Misalkan ieu mah ka urang ngaledek. Misalkan urang ngaledek ka salaki, ih uyuhan naon ngeunahna kan gitu meureun. Naon ngeunahna eta udud bari eta modal bari udud. Atuh kan kanikmatan salaki seperti kitu meureun modalna. Da sebagai ibu-ibu ge teu bisa dikieukeun kudu jadi salaki misalkan kieu. Ih eta inung sia uyuhan ih naon ngeunah nah eta nongkrong bari ngadaang tutut misalkan kan teu bisa kitu nya meureun nikmatna kitu nongkrong bari ngadaang tutut misalkan teu bisa kitu hartina kanikmatan dirasakeun ku masing teu bisa ku batur diledek teu bisa ku batur diulah-ulah dihayang henteu kenikmatan aya masing-masing gitu tak urang ge jeung tatangga ge sarua kitu sarua ih naon ngeunahna ih sama kitu naon ngeunahna mes-mes ka dia hutang ka ditu hutang nya meureun nikmatna boga hutang sia eta mah meureunan gitu misalkan tong diledek gitu tong dileh uyuh sama uyuhan sama tatangga jeung si eta mah hutangna teh ka ditu ka dieu sia eta mah atuh tong bisa kitu teu meunang pikirkeun sorangan teu bisa meureun si eta mah nikmatna kitu meureun ngahutang itu meureun entong artina tah gitu jadi artina kanikmatan dirasakeun ku masing-masing teu bisa diledek teu bisa dikitu dikieu kenikmatan gitu nah gitulah jadi beda jiwa beda jasad beda kanikmatan nya kitu kene balai kitu beda jiwa beda jasad beda balai tetep ari kunci namanya eta hiji sabar-sabar ken sene sarua kunci nama hiji nyata kitu ngan mudah-mudahna urang sadayana barokahna thalab ilmu anu mesena boga kapusing karudet mudah-mudahan sing diberi jalan keluarna ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sing dikabul na rupa etana ijabahna hajat-hajatna ka Allah Subhanahu wa taala bi barakati umil Qur'an al-Fatihah